Mana teh bener hayang usaha. Bener Cup duh. Ya, Hayang lamun hayang usaha. bener usaha mah nya ku aing ayeuna di modalan tapi singleukeun sia teh kehead. Heueuh sok Cup ayeuna kana naon we ayeuna mah lah. Ya, aing teh si Isal nelpon ka aing heueuh. Heeh. Titah bawa rongsok, bawa heula ya, kurang di modalan. Siap. Ya. Tunda aing erek aya perlu heula. Siap Cup. Ulah ucup atuh bos atuh aya namanya nyebutna ge na ucup. Oh heueuh bos. Siap. Ke ujung gawat, bawa di sisa barangna. Heeh. Ya ya bawa ieu na atuh sia teh. Pokok. Ujung gawat. Hah, leuheung aya mah aing semoga anak buah mah euy ah. Tinggal cicing santai aya mah. Hah, tinggal nungguan setor eta mah aing mah. Alhamdulillah ayeuna aing aya pagawean aya teu cicing ting di imah. Nah kemana si Ucup nyebut ek yang rongsok teh nya? Wae si kunyuk ieu. Lumayan ya aing keur ngerokok. Rongsok. Sal. Nah si Oding rongsok-rongsok nah kemana si Ucup na? Si Ucup nama aya perlu ayeuna mah ku urang heula ngiderna. Oh kumaneh? Oh iya tuh ya kilo ya. Ya kilo aning. Ai si Ucup sok meuliean sabaraha? Balian sabaraha? Heeh. Nah kumaha sia mah? Pan poho aing teu nanyakeun. Cih, sia mah nah kumaha sugan aing apal. Si Ucup mah meuli plastik 10.000. Mun sapedah kieu ya hijian ieu mah 100.000. Anjing nah mere duitna 100.000 atuh kurang. Ku sia we atuh heula talangan kehe da paling ge sabaraha kilo ieu plastikna ge. Heuh sok atuh kilo sok. Heuh sok. Ya kilo. Nah kilo-kilo ka aing. Heuh pangilokeun. Ku sia pan sia nu ngider rongsok lagi nah Pan kumaha. aing nu meuli. Cih. Nah sia sugan edan Oding. Sok kilo. Pan aing pembeli. Pembeli adalah raja. Cungur sia. Aya raja mulian rongsok buruk kunyuk kilo ya. Heuh sok atuh sok. Sok. Ya. Aku mah sia mah. Sok paling ge sabaraha kilo ieu mah da. Aing ge ngarokok we ding. Heuh atuh ulah mahal-mahal teuing. Geus seueudeui. Sok kilo. Plastik deui mah hampang. Sabaraha kilo? Angkat 5 kilo Sal. 5 kilonya bayar asak 50.000-an berarti nya. Heeh. Di sepedana deui. Sok lah sekalian. 100.000. Aing ngombok deui. Ah, tuh pan kege batian ieu piraku. 150-an. Yeuh, Heeh. Nuhun atuh nya. siap. Nuhun pisan ding. Siap. Heeh, sok lah sing lancar. Anjing. Ajik tuh. Si rongsok ieu sok melekpek ieu nita si Oding. Bebeliana edan-edanan 10.000. Plastik 1 kilo dibeli ajik. Edan. Lumayan aing euy. Berarti gede ieu mah. Lumayan ya karek geus. Aya lumayan ieu jang udud mah lah. Kemana di lapisan di saroding ti atunya? Tah dulu. Bos, Siam ini lila teuing goblok. alhamdulillah bos, pan berat bos. Di lapisan sabaraha kilo eta nu karung? Iya bos, 5 kilo bos. Oh, 5 kilo. Aya teh sepeda sabaraha kilo? Nah, data di kilo bos, cenah hijian. Nah, sana nyebut hijian. Kabeh kira sok mah di kilo kehead. Erek naon kinan? Jih, pancek si Isal hijian. Tujuan kumaha aing mah kabeh di kilo erek naon kinan? Ieu 5 kilo plastik. Sabaraha duit ieu? 10.000. Bungut sia 10.000. Nah, sia meuli teh mahal teuing goblok. Kitu plastik sabaraha kilona bos? Aing mah mulian mah 1.000-an kayak plastik pas kilona. Nah, sia mulian 10.000 siga nu edan goblok rek ngajual ka saha? Aduh, kumaha tuh bos? Sia aing ngajual ka mana teuing? Are tadi sepeda meuli sabaraha hijian? Ya 100.000 bos. Anjing sia. Rek dibatikeun ka mana goblok 100.000? Anjing goblok sia. Kitu sepeda kieu sabaraha bos hijina? Nah, hijian kunyuk. Cek aing teh di kilo kehead. Besi ieu teh 3.000 sakilona kehead. Aduh bos, pante apa da ku bos nage tadi bejaan. Mikir atuh sia teh goblok. Maya sepeda buluk itu 100.000 sia teh. Anjing sia. Kumaha tuh bos? Ieu duit urang kapake deui. Nambahan 50. Gantian heula atuh ku bos. Teu pira gocap. Beungeut sia gantian. Duit aing ka dieukeun goblok 100 jual lah ku sia sepedana tah. Mun payu kopo aing digantian. Uang jual gocap we nya bos.
ame kagantian duit urang. Banget sia 50.000. Ai duit aing 100.000 kumaha ket? Menya aing menang plastik kungkul ket 5 kilo. Sia nu dirasa goblok. Dikeun lah. Bos, isuknya urus nama. Urang ka imah isuk ek ngidar deui. Banget sia urat urus goblok. Urat urus naon? Montong dipecat we nake ku aing goblok. Banting sama model kitu, gawe naon? Kalau ngamakarkeun aing kakak pusingan otak aing goblok. Bos, aya duit aing kumaha? Kayak ku aing digantian, lamun plastik geus mahal ket. Geus bae 15.000 sakilona. Siap bos, siap. Kewe bejanun geus naiknya. Kumaha sia we kunyuk lah. Lieur aing mah. Goblok apes. Gidar ku aing rek ku batur, apes deui. Cing kumaha ieu aing duit ngelap dina plastik anjing harga 10.000 sakilo. Anjing kasa aing ngajualna ieu sepeda deui 100.000. Apes.